nak tahu ancan tumpi. Iya, kesabat nih. Hayu urang lebet heula, urang bakal ngobrol ngeunaan eta engke. Kukituna orang masih kekurangan hiji jalma ha. Di mana anjeulana? Aya nu terang. Cenah teu miluan gawe kelompok. Inya, padahal orang butuh lintang pikeun malah parabot tugas kelompok. Tah, cobi telepon ka Lintang heula. Kuring nelpon Lintang. Assalamualaikum Lintang. Nuhun, waalaikumsalam, anu mana? Lintang, anjeun leres-leres henteu tiasa ngiringan pada ngeuleun kelompok. Ieu rek ngamimitan gawe grup. He, sauri hapunten kasadaya abdi teu diasa angkat sareng endeun. Naha enjung henteu janji bade ngiringan damai kelompok enjing. Enya naha tuh bisa gitu? Masalahna kuring aya acara sareng kulawarga. Santena anjeun ngan bubur jalan-jalan sanes bujur wae. Nyan kuring aya acara kulawarga. Coba ngabandeutkeun nyan anjeun ngadu acara keluarga. Telepon Ibu Dewi. Antusan sekedap bahan Sakitu wae, wilujeng. Jadi. Yeay. Jelek iya sis. Sumuhun ieu goreng. Muhun hayu orang jalan-jalan. Hehehe. Abdi tuh biasa gabung tapi Kumaha saur anjeun urang kedah masiha hukuman kalintang? kami bakal masihan anjeunna hukuman nu kalintang. Sumuhun sagadengan tieta anjeunna teu datang jeung urang gawe babarengan. Hadena urang bebeja ka guru yen Lintang henteu milu gawe kelompok. Tapi nya nahan anjeunna ke ngelaskeun Lintang tunggu pulang. Sahentu anjeun geus manten kami datang nepi ka gagasan dikeun grup ieu. Tapi kuring masih ngarasa aya anu ganjil tina telepon tadi. Naon anu aneh? Anjeunna langsung nutup telepon nalika kami nelpon. Sumuhun anjeunna bener aneh. Eta Lintang sana. Eta Lintang. Hei Lintang. Lintang anjeun teu kedah pura-pura ninggalina naon. Anjeun Raisa anjeun ngalira. Roh kuring sarua Kelsey jeung Nadia. Janten anjeun heuteun nyalira Dek Dewi. Anjeun ngabohong ngagunaan acara keluarga. Naon Lintang anjeun? Sebenarnya mah puguh gue. Walah punten upami kitu tiasa ditunda. Punten. Punten abdi telat. Aya Lintang. Hai Kimi, urang geus nyaho keterangan bentang. Sumuhun kami hentu kena naon. Oke. Nya hayu urang dahar babarengan, hayu urang damang wae. Hayu Nadia.